Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Billy Gobarekepor. Oke guys, di video kali ini saya akan prank pada teman saya sendiri. Tapi pranknya saya cuma mau ngajak main Free Fire Taiwan ya. Tapi saya nanti ngajaknya pakai kata-kata yang kasar supaya dia emosi ya guys. Oke, bagaimana cerita dan videonya tonton terus sampai akhir dan jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Dan jangan lupa juga aktifkan loncengnya biar gak ketinggalan video-video berikutnya dari saya. Oke guys, langsung saja ke videonya. Cekidot. Oke, langsung saja coba telepon. Halo? Halo, assalamualaikum. Salam? Ya Mang Gino. Mohon? Cenah aja kok mah. Terpenting lah. Terpenting? Terpenting. Ada penting yang apa itu? Ya nek nantang main FF ini. Nantang main FF? Cenah. Ada deh. Terpentingnya atas asa namanya mah. Oh, kan musuh kayak nama jangan Ari main FF nak kayak Ari. Oh, Nomor dong diteripatkan ke kuan telepon balik. Yang ayeuna terkuat lah, yang barbar. Nek kenal lagi aing mah. Ada mah kieu. Musuh kayak nama kan dijat luhur. Ayeuna mah kieu lah. Pribadikan nek kawan ini mah. Amun amang eleh, hapus FF na kumaha? Dar. Hah? Dar. Serius? Serius. Tapi yang ayeuna. Dijat kan dijat luhur kan musuh. Ngomong wae elehan mah sieun lah. Lain lian sieun sok timbulkeun lah nomorna ulah peparawakan itu kan layar lah nyawa. Lain bikang berenang. Ngomong wae sieun mah teh hayang ayeuna mah enak arek mah hayu lah. Sawawa aing ngaranna eta anjing mah. Cuy. Amun ayeuna mah enak hayu. Ya, ayeuna mah keur tari keur main ieu we main ikan heula nila. Kalau serian nih. Bahasa serian sok timbulkeun nomorna bos. Engke ditimbulkeun nomorna tapi yang main ayeuna kumaha lah. Nu jago Free Fire teh coba yang buy one. Nek kumaha ngaduna aing jeung saha jeung nek teu kanyahoan gitu. Mikirna logika. Ayeuna mah ayeuna mah we kirimkeun ID-na ke ku saya di WhatsApp. Kirimna ke mana? Nomor saya kan dipribadikeun. Pan ayeuna arek. Kumaha musepna rek dihentikeun heula moal langsung main FF kitu jeung saya. Sok dah kirimkeun nomorna. Ayeuna nya. Sok. Jadi ye. Jadi. Bener. Benar. Kanyut layar. Kanyut layar ke agar modal. Karena buat anjingna apa? Kita dipribadikan segala. Arek mah ya teh asa elehan gitu ning sia. Oke, langsung aja telepon yang barusan lagi marah-marah itu. Few minutes later. Halo, Bang Gino. Kumaha ya nomor abi ya? Satu bos. Terpenting lah sasana pokokna mah. Penting aja lah kudu ngajak di dia gitu. Lain ngomongna cenah Bang Gino jago gitu main FF teh. Anu kabeh rek ditantang kumaha? Jago teh saha? Nyata loba anu ngaromong teh. Ngan aing ngaran mah da salewatan nih. Teu apa ngaran? Wah, ciga nama artis. Kumaha tuh teh arek apa sieun kumaha teh kirimkan SMS kan ka dia ID-na. Berarti elehan sieun berarti kitu mah. Geus hapus FF-na lah. Hapus SF-na tong main di FF lah. Tong. Ada mau kan? Sok main tar atuh. Bisa tuh geus heula ngusupna. Ayeuna urang buy one heula jeung abi. No. Hal. Kumaha nih teh korek buy one? Tadi hayu cenah. Ngan nguseup wae atuh geus beunang can. Baru main heula FF baru lah. Hayang ayeuna. Eueuh nya teh boga SMS-keun lah. Kumaha tuh arek ayeuna apa kumaha? Ambung hayang ayeuna. Ayeuna teh bisa we aja kan kurang lah.
Oh berarti nges eleh gitu, ngaku eleh gitu. Eleh can tahan, paling suka berat-berat nama sore. Nah, ayo nah nyata lah. Jadi moal wae teh mah. Wah, bos. Kumaha eta mah HP-an lah mun di dia eleh, HP nya dibikeun. Numpaan kayak mau mundur, sok. Naonan? Numpaan kayak mau mundur ya. Boga gitu do mana? Oke, boga. Di mana? Masih dia nggak download. Bro, ayeuna login. Tak kirimkeun ID-na, Bro. Di Login aing diajo ya. oh, ditungguan ayeuna keneh ku aing ayeuna login SMS-keun ID-na sok ayeuna login. Oke? Amun teu berarti di dinya ngaku elehan geus hapus FF-na tong main-main di FF geus. Hapus ya suka meme aing siana panghapuskeun. Oh, ku aing sukan hapus. Ieu teangan RW 4, RW 2 eta teangan mah aing dinya. Mun di Cidahu eta diceuleun teangan ieu tadi ke Somil. Ieu mah aing di dieu tanyakeun nya. Panghapuskeun suka rumah ya. Saha ngaranna? Tek saha we nya nek muka ieu nek ngomongin walaupun. Mang Gino ngeuheun mah. Ieu bijang we bijang nanyakeun bijang ya. Anjing keceng-keceng Italian poplok we ya elo karawieu naon teh. Ieu teh. Sok kemuan geus suka lima nya. Ayeuna. Ayo mah nyebut-nyebutkeun ngaran lah. Kakak we ka ieu mah kelumur. Nah, nek naon datang unggul mah. Ya panek hapus efek kurang cenah dicek maneh. Minyak kudu ku urang we hapus, nah. Bantu bisa aing mah karek ngadownload kamari. Eta ngadownload saha eta? Ngadownload ini urang kamari. Anitana kan ini mana atuh? Justru eta ini aing mah eueuh keur Arab. Jadi geus saya mau aku eleh gitu nya. Geus hapus lah FF-na geus hapus lah. Oh, sok lah. Geus elehan lah. Wah, ini teangan nomor ieu pokona masuk. Oh, sok lah. Oh, sok lah. Oke guys, kali ini saya akan coba telepon lagi ya sama orang yang barusan sudah saya prank. Oke, langsung dan saya akan meminta maaf ya. Langsung saja telepon. Halo, assalamualaikum. Mang Gino. Oh, punten ya Bang, gue cuma iya ngeprank. Saya Ngeprank. Cuma ngeprank. oh iya sa. Doyan. Oh, doyan. Ya sa mau parana teh. Kali mana teh? Iya, di imah. Aing musuh. Oh, atuh biasa barudak lobaan. Oh, Bang, hampura tuh nyamangnya. Ya, bisikan nomornya. Oke, siap. Oh yes, terima kasih yang sudah nonton video ini sampai akhir. Dan terima kasih juga yang sudah support channel YouTube ini biar terus berkembang. Oke, sampai jumpa di video-video berikutnya. Salam Sunda. Komennya mana? Kembali malam di komen kayak komen.